Waalaikumsalam, Udin. Di mana-mana si Udin. Ayo dia andek nanden ka dia. Atuh aing di ditu bete aing sorangan bae aing di baturan aing ka dieu bae sugan bae ka dieu mah aya rokok enak, aya kopi enak gitu. Dia mah pagawe anak itu bae yo. Ka dia ngadon menta rokok jeung kopi doang. Sareuk-seuk aing mah ka dia. Atuh aing di ditu gawe nya, gawe kusruk aing nangguan kopi unu mere, aing nangguan rokok unu mere. Aing kana aing nyaran dararia aing di kan dia mah baroga bae, rokona rokok enak. Atuh kumaha anak anu merena dia mah gawe na ge ngusuk bae ieu. Aing mah sareuk-seuk ngaleun dia ka dieu ngan meta kopi bae jeung rokok. Ndek nanden cacuk ieu. Atuh sok cacuk bae. Aing menta dia aing. Kata sambal akan sambal dah. Oga aing sambal luang mah. Donat sambelan donat. Oga aing mah iya. Aing mah iya. Minahnya. Geunah lah menang pamere mah. Dia. Aing minta rokok nanya. Ya. Weh, rokok Marlboro. Weh, Marlong. Weh, korek. Kumaha teu ngeunahna dia teh rokok dibere, korek diayakeun. Ya korekin ya. Tapi aing belum kan kudianya. Ira. Aduh, dia kenon lengan aing dia mana di belum. Kan ini tanah malam tadi. Aduh, atuh rokona maksud aing mah kitu lain aing dia. Oh, Dia. salahnya. Oh, di belum kan dia. Belum. Aing nu benar belum kan ih. Makana Din hirup mah ulah ngusup bae. Geus kolot. Kumaha andek aya nu merena kopi rokok ge. Eta mah pagawean ngusup nu kitu mah lain pagawean ngusup mah. Oh, aing ngerti. Hiburan doang. Oh, aing ngerti. Aing ngerti. Tapi dia lamun geus mere aing lo dia mau ngomongkeun dia. Saha nu ngomongkeun? Eta dia kudu ikhlas mere rokok ka aing, dia kudu ikhlas. Emang sok kadenge? Eta kadenge dia ku jubur aing. Ku ceuli. Oh, ku ceuli oh. Curin geura balik ka ditu lah. Geus geura balik. Aing balik. Rokok doang. Dia. Dia musir aing dia. Musir aing dia.